Cek cek jiwa lupa. Tah, reng itu. Naon? Suara hayam padahal karek jam 10. Cenah mah mun kalau tuh mun aya suara hayam. Peting. Penting. Ya kan lumrah nama hayam teh sorana Nya isuk-isuk lah. subuh Subuh. gitu. Ini jam 11. Cenah mah aya anu Leuneuh ti heula. leuneuh ti Geus heula. loba ayeuna. Geus loba lah Nu pantes barenya. Otak disada wayah kieu. Ya gitu. Ya nya kampung mah kitu cenah Kang O. Misalkan aya kadenge suara hayam kongkorong peting-peting. Eta aya nu reuneuh ti heula cenah. Ayeuna mah da loba nu reuneuh ti heula na oge atuh. Tapi di ditu di Uganda. Ya, aduh di dia mah moal. Dia mah tepati beda. Moal ya mah, moal beda. Cak gitu. Gitu Kang O. Jadi ayeuna urang ngabahas eta we. Tadi kan aya hayam, sada dipeting-peting lah urang ngabahas. Hayam teh naon? Sato. Sasatoan anu disada Peting. unggal peting. Ya peting. Soalnya kan aya sasatoan anu memang aktifna teh ti beurang, Aya, aktifna iya. ti peuting. Iya aktifna ti peting. Ti Siga peuting. nama eta mah tipe-tipe sasatoan tukang ngaronda. Tah eta. Terlepas dina manehna ngarondana di mana Tah gitu eta. kan. Tapi eta sasatoan teh remen pisan kadang Jadi peting-peting. peting-peting. Gitu. Tapi saya nama dibuka heula. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun ieu Kang Wowo Koreak. Sampurasun keluarga sadayana wilujeng tepang di Padaringan Channel sim kuring abawa koreak di sarengan ku Mang Uden cak-cak. Alhamdulillah jadi orang tadi ngabahas sasatoan anu sok ngaronda gitu. Disana peuting. Sok sa. Anu marengan urang keur mangsana urang hayang ngagojod istirahat istilah namanya. Sok aya we sore eta teh gitu. Sok aya we marengan gitu. Kadang-kadang lah sok batak ukur ayeuna. Hmm. Sawarehna mah sok ngadak jadi keung gitu. Tapi sawarehna sok asa di baturan urang teh. Lamun urang jempling-jempling teh oh geda keung. Iya, Keung ayeuna gitu. Jadi tadi aya hayam gitu nya. Sok sana lumrah nama dini hari gitu nya. Subuh gitu sok kasubuhnakeun. Janari gitu kan. Janari. Ngahudangkeun salaresna mapan eta teh kan ngahudangkeun urang gitu. Nah, ini aya naon wae anu memang Sasatoan. sasatoan aktifna ti peuting gitu. Aya naon wae tah. Seueur sih salaresna mah. Anu paling kakoncara mah nya paling terkenal ya jangkrik. Jangkrik tah sora jangkrik mah istilahna nya malihan kabeh dieunakeun si jangkrik teh ayeuna mah sok didamel kanggo ngagebahkeun beurit. Ngahaja di kukut itu. Ngahaja di kukut. Hmm. Ya salian ti dianggo parab kanggo parab manuk eta geus digunakeun kanggo nyingsieunan beurit supaya beurit teh henteu abus ka imah urang gitu. Malahan teu ngahaja di kukut nama malahan ngahaja diternakeun gitu di jantan usaha gitu. Usaha malihan sorana oge na ayeuna mah direkam kan nya. Nah, Malihan upami misalkan palawargi hoyong ieu hoyong ditebihkeun tina beurit sok di-download dana eta. Ayeuna mah aya nu dugi 3 jam eta suara jangkrik we hungkul itu ngikrik gitu. Tapi karunya daripada urang misalkan hayang disada 3 jam ngawurkeun jangkrik 1000 siki mun di imah teu pinu ku jangkrik. Jangkrik nan beurit eueuh jangkrik ngagalak. orang dengan cara ngusir jangkrik. Terus saya muter ternyata cara ngusir jangkrik loba teh kudu ku hayam. leuwih ku beurit. Terus saya Muternya. Jangkrik gitu. Nah, Kataus lah sorana. Krik krik krik. nah gitu mohon. Salajengna orang Sunda mah aya istilahna gaang katincak.
Nah eta kan berarti dan tas disada terus si gaang katincak berarti jempling gitu tah. Memang eta gaang oge salah sawios sato anu biasa disada ti peuting gitu. Upami urang ngaliwat kana galengan sawah geuning nya. Upami misalkan aya gaang teh urang ngaliwat teh gejelig hup jempling gitu si sora gaang teh ngagamarkeunna siga kumaha gitu gaang teh nya ada dina jero taneuh si selarasna mirip-mirip kasir. Kasir oge kan gambarkeun nya. Kasir wae. Anu di front office kasir. Sanes. Kasir mah sajenis ya sejenis iyalah upami urang mah naonnya serangga gitu nya tapi dina jero taneuh gitu. Sukuna genep atau napi 8 gitu. Coba pemirsa pilih uninga gaang bahasa Indonesiana bahasa Kamalayona gaang gitu. Tapi eta salah saeusna gaang kasir eta teh disada ti peuting. Dalangki lah gaang atanapi kasir disadana siang-siang mah gitu. Eta sungi. Jigana eta pemigaang gitu mah di kota mah tos rada langki begitu nya. Jadi seurna di tapi kapasisian kota nya pasarian aya insyaallah masih kena taneuh. Utamina mah di kebon atau nya kebon sawah gitu kan. Di kota mah ada tos langki deh kebon-kebon na oge gitu. Terus gaang gitu nya. Tangtos gaang na oge ngiring fungsi gitu. Salajengna aya oge bebence. Tah kira mending eta bebence. Bebence mah upami telepat mah sapotos manuk gitu nya. Sapotos manuk gitu di sadat teh wangi. Eta nyanakan naon tah nganguluhna kana keung tapi kana biasa bebence. Upami nu eta mah kumaha kaayaan hate urang kadang-kadang biasa gitu kan. Bebence. Tapi kadang-kadang upami urang ke nyalira kieu terus di imah kosong ngadangu suara bebence teh siga anjing sieuna. Kumaha suarana? Hah? Bebence. Oh, abang suara embe kumaha embe beri suara sireum ge reume sireum. Salajengna bangkong. Nah, bangkong mah katak Kamalayon mah atanapi kodok. Beda. Kodok bahasa Sunda beda deh. Bilih patukeun jeung bahasa Sunda kodok. Mangga tah. Mangga kodok ge kan benten. Bangkong ya. Bangkong atanapi bangkong. Bancet benten kan bangkong bancet. Bancet mah anak bangkong bancet. Tapi beda sorana, sora bancet cenah eta gitu. Upami bangkong sora bangkong, bancet sora bancet beda sorana. Misalkan ari jalmi mapan geus dewasana teh kan paling oge sorana jadi garebah gitu nya. Ai bancet sareng bangkong ada benten. Recet. Salajengna bueuk. Bueuk mah nyaeta burhan burung hantu. Upami ieu mah burung hantu. Bueuk manuk anu pamatukna ngeluk sakedik awakna wajahna gerebak gitu. Bueuk sorana bueuk. Tah, bueuk mah biasana rada muringkak eta. Nah bueuk mah sering eta si leherna teh ya bisa muter 360 derajat lah eta kerenna teh bueuk teh. Bueuk nya. Suka ngenaon eta teh. Bueuk berarti bueuk mah ti peuting aktif gitu nya mun ti beurang jempling biasana jarang da kadang bueuk suara bueuk siang-siang asa lanti pisan gitu kecuali upami misalkan bueuk kaberangan. Aduh kaberangan. Bueuk. Salajengna anjing. Nah, anjing teh da urang teu tiasa ieu sanes kasarnya upami memang nyebatkeun anjing tapi sok sanaos misalkan ayeuna barudak ayeuna unjang anjing di caram nyebat unjang anjing da ieu urang nyebatkeun anjing nuduhkeun kana anjing. Berarti anjing di rumah anjing sato nya. Anjing sato. Sanes anjing nu anu disasatokeun gitu. Anjing kan babaung cenah tengah poe malam Jumat Kliwon anjing babaung. Angin ngegelebug. Kingkilaban ting garanyai kan mata keung gitu dah. Anjing babaung saurang anjing kajejek. Sekarang anjingna katincak ku ieu. Tu anjing deui gitu. Kakitu. Anjing. Eta anjing.
sanes atosna ta ayeuna sok kadang urang ieu nya sok kadang urang oge ngarasa sedih lah gitu ku nonoman ayeuna anjing teh disalahgunakeun ka dipake nyebut ka sasamana gitu kan karunya kajalmina ka anjing karunya kaduanana upami kajalmina mah nya jelema disarwakeun jeung anjing gitu kan da sidik urang teh tahu anjing tahu terang anjing teh sihungan anjing teh najis anjing teh sato galang disarwakeun jelema anu boga akal gitu coba anjing mah teh boga akal karunya ka anjingna karunya atuh nya sifat sato di aku ku jelema kan gitu. Karunya da eta ge kalakuanana mun aya anjing kicik anjing anak-anak keur arulit kalun cek indungna teh sok atuh aya jelema aja. Udah aya jelema aja. Jadi sarua mun anjing ge ka urang ge kumaha meureun. Ya sigana mah kitu. Sigana kadi aya anjing eta ngadahar eta mah urus jelema ge. Gitu. Tak gitu anjing nya eta anjing salajengna anu sok disada ti penting nya eta toke mah dasorana ge kitu toke toke mah mun aya toke di mah beunghareun cenah mah anggar we geuning anggar we ana nguku toke saloba-loba anggar we mun kitu mah eta caritaan eta bener tukang toke atuh tukang beunghar kudu nama kan. Iya mah kadang-kadang kan tukang toke mata ngajualan toke oge Tegaduh artos. Iya gitu. Kawas ieu kawas. Mun nyopi beunghareun dijual. Kawas tukang nasi goreng kosina untuk mencari sesuap nasi. Pokoknya kalau dijualan. Dijualan kayak gitu. Sangguna kalau dijualan. Dieur pokoknya. Nah gitu. Toke. Salajengna reungit. Nah, reungit mah. Ya reungit mah apa? Jelas. Nyiung. Eta mah kadang teu barang teu peuting eta nganggur we. Malihan mah aya kieu aya kasebatna nya kunaon cenah kapungkurnya waktos keur sakola kene aya ieu aya tatarucingan kunaon reungit disadana ngahiung duka terang lantaran nginumna darah nginumna getih coba lah nginumna pertalite mah ngagerung ta eta nah reungit sok nguriling di sekitaran sirah urang. Kunaon eta teh? Kunaon Jawi? Coba naon? Teu apal atuh da. Sabenerna mah reungit teh ngayung di seluruh badan urang karena di sirah urang aya ceuli. Jadi kadang seakan-akan itu padahal dia ge ngahiung kan padahal eueuh ceuli. Padahal disuka eueuh ceuli jadi harewe urang teh nyawa bentol we. Tah gitu. Nya kadang-kadang gitu. Jadi saudara mah reungit teh ngahiung di sekujur awak orang gitu kan pedah ceulin aya di sirah orang jadi seakan-akan di dieu we padahal ka suku oge gitu. Sok sanaos reungit teh nya katinggal nama sato anu taya hargaan gitu nya. Tapi loba hal-hal anu bisa dijadikeun pangawaruh ke urang diambil maknana tina reungit misalkan. Contohna reungit teh hiji-hijina sato salah sahiji sato anu lamun neangan rezeki all out sok sanajan nyaho baka rezekina manehna teh ngundang pi mamalaeun ngundang pi paeheun padahal pi bahayaeun tapi tetep diala ka urang kan lamun aya reungit teh kan urang teh kadang-kadang mah sadar teh jok habak gitu aya ieu nanti mitoha entrep dina tarang mitoha luar kuselop kayak gitu kan kadang kami tahu mah eueuh oge ngahaja we nya bapak teh ya eueuh reungit belum we alasan mah ya reungit nya kadang-kadang pribadi sih kamurang kali gitu urang teh sik neangan ieu we neangan pulpen beureum warnaan we dina dampal leungeun kesel ka budak teh pak kana pipina reungit lah beureum kabudak kami toha aduh kami toha mah teu wantun abi mah insyaallah soleh kami toha khusus mitoha salajengna anu sok disadati penting eta lain tadi nu hikmah reungit atau kita unggul ini salah sawiasna eta reungit teh
anu sasatuan anu All out milarian rezeki teh all out sok sanajan anu disanghareupanna teh bahaya nya seueur eta teh nya kitu salah sawisna anu jantan pelajaran tina Nah terus saur Abah Asep Sunadharma salah sahijina hikmah Allah nyiptakeun reungit. Nah reungit teh makhluk leutik gitu ya. Tapi coba mun leungit dileungitkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oh, eta efek nanya pabrik baygon tah. Pabrik baygon eta ke pabriknya ayeuna kieu ka sato anu kadaharan ngareungit cak-cak kan eta ke karunya kan ngaruh karena cak-cak kan eta teh hikmah oge. Lalu mencak-cak eueuh terus ayeuna dokter anu biasa ngurus ieu penyakit-penyakit pan leungit pagaweanana gitu pakasabanana malaria lah demam berdarah lah eta teh hikmah tina reungit itu katingan ku urang mah teu pira gitu gitu malahan ayeuna mah pan istilahna reungit ge dijadikeun sato anu dipiara oge dijadikeun dijadikeun jangalawan reungit nu sajen sepertos gitu. Di dirinya di mana teh di ujung Berung di mana di Cibiru. Nah, ini dijadikan penelitian jadi sengaja si reungitnya dikencarkan di dinya gitu. Kayak gitu kanggo ngalawan biasanya si reungitna dieuksian sapertos vaksin gitu. Yeah. Jadi upami misalkan papanggih jeung reungitna sajen teh si anakna teh teu matak nyilakakeun jelema gitu. Tah gitu eta tina reungit. Majeng tiasa ayeuna mah. Mangga. Aya deui teu? Atos. Pemiatos lajeng. Salajengna anu biasa disadati peuting nu tadi teh ya hayam. Hayam mah biasana sok sanaos biasana mah ka ti Janari ka subuhnakeun ka isuknakeun. Hayam mah teu beurang teu peuting. Nya hayam mah beurang peuting. Kadang-kadang kongkorong tengah peuting, kadang-kadang nya kitu subuh, kadang-kadang siang oge. Kadang aya anu dilombakeun. Mohon. Dari sim kuring gaduh hayam, tapi sorona teh papak. Suaranya ngagarapak katincak mundik. Sugan tengah aja tiap-tiap kan sana gitu. Pok. Si orang kajejak kuda. San kompara geus katincak gitu. Karunya. Gitu. Ayam. Eta salajengna cak-cak. Eta cak-cak teh sok disada wangi-wangi gitu. Nah, eta salanan kuda. Cak-cak. Cak-cak. Eta mah cak-cak mah ieu nya istilahna geus pada loma lah cicak upami ka Malayona mah cak-cak teh. Cak-cak terus nya dah hampir di setiap bumi aya wae. Cak-cak teh masih kena sakaturunan sareng buaya cigana. Da saminya sukuna kitu ngarayap buntutna kitu cigana cak-cak komodo kan kapungur ge aya cicak versus buaya. Geus eta mah. Lanjut teraskeun. Lanjut aya deui. Salajengna beurit. Nah, beurit mah para wargi sadayana anu di bumina gaduh beurit. Aya seueur gaduh beurit. Tangtos kaganggu ku eta beurit. Utamina upami tos ngarayap teras ngegel suku. Ada ya tadi tiasa ngajarkan penyakitnya. Non teh gegel ku beurit teh. Aya lah. Pami gegel ku anjing makan rabies gitu. Nah aya nu gegel ku reungit teh tipes. Nya aya nama penyakit. Tipus. Nyalah gitulah. Lain tipes tipus. Tapi nama aya cara tradisional kanggo cegah beurit gitu. Ku ieu ku batu baterai ABC tilas. Jadi pami aya ngalangkung baledogan gitu. Langkung saya upami di satu kangen beurit nanti aya mertua gitu. Entong tuh gitu atuh. Henteu beurit anu beunang ke kamar tua gitu. Bilih gitu. Beurit teh. Beurit biasa di ngaganggu, upami ngaganggu mah lawan jangkrik. Bicara kapungkur mah di ngge lem gitu nya, lem beurit di ku asin gini kan. Gitu. Tapi ku panan gitu nya. Tapi ku senteg. Nah, ku senteg. Ayeuna mah tos seueur pisan upami urang ninggal dina ieu nya. Dina YouTube gitu. Tata cara urang ngadamel
heurap yang beurit perangkap gitu. perangkap gitu. Perangkap yang beurit aya tina kawat anu ram kawat anu tina ember wah piru pisan sanes diracun hungkul gitu kan. Seueur pisan ayeuna. Micen beurit sok sanaos ngaganggu tapi beurit ge gaduh hikmah. Nah, Upami teu aya beurit tangtos naon. Kahiji orai teu aya parab. Orai teu aya parab misalnya upami di sawah mah pan biasana diganggu ku beurit. Tah beurita dihakan ku orai. Upami ieu mah ekosistemna teh geuning nya. Ya, aya nu kapotong lah gitu. Tah beurit dihakan ku orai, oraina dihakan ku heulang eta di SD urang diajar kitunya. Aya padidi makan tikus. Makan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati dimakan bakteri. Bakteri disedot sama pare. Parena dimakan beurit Tikus deui. lagi. Nah gitu. Ekosistem Nah, segala rupi ge memang aya hikmahna. Teu samata-mata Allah nyiptakeun makhluk anu aya di ieu dunya boh makhluk anu hirup atana makhluk anu paeh tirang tu aya fungsina, tirang tu aya manfaatna. Mung urang kadang-kadang sok nyepelekeun kanu manfaatna alit padahal mah teu kahartina sasepele-sepelena roklak minimal bisa yang nyenghil lah. Nah, Gitu. pami teh can ka ieu we, pami teu ka pikir ku urang mah eta, can ka pikir ku padahal mah Sebelas tadi kan nya reungit gitu. Ya. Warugana mah satu leutik sok nyedotan getih tapi kan ngabeungharkeun nu gaduh pabrik bae go. Pabrik Hit oke mohon. Seueur eta teh ngabeungharkeun dokter. Terus ngabeungharkeun naon deui misalkan ngabeungharkeun anu patula-patalina eujeun eta reungit. Ngamanfaatkeun reungit sok sanaos eta teh urang mah katingalina hiji sato anu sepele lah terus gitu. enak Gitu. enak dana beurit ge ieu kemana ageung ayeuna coba mun teu aya beurit urang mal uninga Mickey Mouse Minnie Mouse gitu nya mohon eta ge beurit nya. beurit eta ge meureun Gitu. Urang oge moal tiasa nonton ieu, moal tiasa nonton Tom and Jerry. tah eta Margi dek ngudag saha. nah Si eta. Tom dek ngudag saha lamun teu eueuh si Jerryan Tah, udah gitu. jadi segala Manya Tom erek ngudag Asep. Eueuh lah. Terame. Terame. Jadi judul lagi Tom dan Asep, Tom and Asep. teu nyeni Nyeni. jadi segala sesuatu segala makhluk anu diciptakeun ku Allah sok sanaos halit duaragana gitu nya eta aya hikmah oge aya tugasna masing-masing gitu. Kalebet panginten kan saeutna teh sasatoan anu disada teh eta teh mangrupikeun kerja zikir kadikir eta teh kan berarti manfaatna tina sato teh eta salah sawiosna eta ku urang kadanguna nyungungung eta anjing boa manehna pikir zikir buek keur kuek-kuekan boa eta pikir zikir urang teu hafal kan hartosna kurang kedah diajar kana Nabi Sulaiman tapi Nabi Sulaiman terus teu aya beda dikieu kumaha tah diajar ngahartoskeun bahasa anu dikaluarkeun ku sasatoan nu dibahas ieu nu disada tina wengian. Nah kitu panginten Kang Wo. Mohon dan salusna mah ieu seueur gitu nya sasatoan anu keluar ti wengi gitu nya mung Disada ti wengi gitu nya. Anu keluar ti wengi seueur tapi nu urang ku bahas teh anu disadana Nu disadana hungkul. kan sapertos lalai kan ti wengi Mohon mung tara kadangu tara benten ieu saurna benten frekuensi. Salusna mah aya sorangan cuman teu kadangu ku frekuensi urang. Seueur oge Seueur wae. Seueur oge. Lalai kalong kan benten kan lalai sareng kalong ti kan. Seueur oge sato-sato anu nyata aya soraan gitu kan. Lancah gitu kan. Lancah teh kan. Kumaha sorana. Gitu. Terus Cirem cacing. Jangan kumaha sorana. Sok sanaos misalkan ieu disada ti peuting tapi teu kadangu ku urang gitu. Tah kitu piraku ayeuna cacing papangih teu cacing jeung cacing teu ieu teu uluk salam gitu. Teu say hi. Tah kitu.
gitu. Itu pemirsa, sampai kurang medar ngabahas sasatuan anu keluar ti peuting oge anu disada ti peuting anu sok kadangu kurang sadaya. Mudah-mudahan janten pangawruh kanggo urang sadayana. Atur nuhun ka pemirsa anu parantos manco ti kawitan ugi kalekasan. Mugi aya manfaatna. Atur nuhun Mang Uden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.